Ieu syairan diserat Asina hiji riwayat ti santri anu tetamat pamugi ngandung manfaat sawaktos sakola SD pun ibu berangkat gawe digawe jadi TKW da bapak geus teu malire tidinya kuringna langsa kahurip sabatang kara teu aya bapa jeung emma ayeuna duka di mana sapopoe sareng abah ulin saukur di sawah atawa di sisi kula sabari ngemut ka ummah abdi teh di pasantrenkeun kupun abah dijejehkeun saurna teh kedahleukeun papatah guru tengetkeun tidinya timbul kabagja loba batur jeung baraya ngaronyok teu asa-asa kawas boga kaluarga tuluy abdi jadi santri nu niat diajar ngaji di pondok Ma'had Salafi Al-Intidham Al-Islami ngan abdi rada mahiwal beda jeung santri nu iwal ngajina teu apal-apal bahkan henteu ti mubadal katelah nami santriin tapi sakur ngadon ulin kapikir kuring prihatin kaduhung jadi ngabatin karak ge kuring semangat ngaji ge embung kalewat ku sabab sejak rek tobat sok sieun jadi khianat tapi umi nu diaman sasari osok kintunan kiwaritos 4 pekan dahar ge tiba baturan datang beja nu teu ngeunah ngodet kana jero mana saurna eta pun umah kiwaritos almarhumah aduh Gusti anu agung sim abdi nyuhun pitulung nu bingung di kantun indung kiwari jadi nyalinung ku sabab taya pamuntang bari isin loba hutang niat tolab ilmu urang ayeuna jadi kapantrang ngajerit maratan langit ngagoak maratan jagat kuring nu hina nu alit masantren teu bisa tamat ieu mah sanes puisi jeung lain oge orasi saukur kisah pribadi nu diseratkeun ku mangsi ieu gen lain keluhan sakur sharing pelajaran nu dikutip ku syairan
pamugi jadi kenangan.